Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Kaum muslimin muslimat anu sami dimuliakeun ku Allah, minangka salajengna tina ngabahas masalah gaib dina pangaosan anu parantos kalangkung. Ayeuna urang nyobi-nyobi ngabahas masalah iman. Kapalang jeblog urang sararea geus iman ti bubudak senajan warisan. Da iman mah teu tiasa diala, teu aya sakola iman, eta mah anugerah Allah. Tapi melalui proses jalan. Sakali deui urang ngabahas masalah iman. Anu pangpayuna dina ngabahas masalah iman langkung dipayun kedah uning heula kana definisi iman, takrif iman atanapi makna iman. Tangtos inditna tina uraian para ulama Islam. Kadituna urang singgung, urang bantuan ku uraian para kiai, para intelek zaman kiwari. Iman numutkeun ahli-ahli tauhid dina zaman baheula ngagariskeun ibaratun anit tasdiqi bil qalbi wal iqrari bil lisan wal amali bil arkan. Lamun ditarjamah bebaskeun mah sakumaha anu kusim kuring sering dikapayungkeun hartina iman teh ngayakinkeun kana perkara anu teu katempo, diyakinkeun ku ati, diikrarkeun ku lisan, dipigawe ku sakabeh anggota badan. Wayahna ka kaum ibu, ka kaum bapak, pangaosan dina kesempatan ieu rada capek nganggo emutan. Beda jeung pangaosan nu diondang ka kampung dia beda. Eta mah mun pencama, eta mah ngibing paleredan Cikalong, eta mah di dieu mah jurus mangsa. Jurus di dieu mah. Rada abot. Tapi lamun geus karaos nikmatna ngaji tauhid mah wah susah hese coplokna. Persis model budak gadis dek dikawinkeun teh pan sok jajaretean heula mung. Gimana geus lila mah malah manehna nu sok maksa geus lila. Sakali deui jadi hartina iman teh kayakinan anu ngancik dina ati sewang-sewangan, bakat tingku kuat ngabledug tina lisan. Tapi kajadi ikrar dina lisana tara beunang di halangan ngaku Allah hiji Muhammad utusanana. Ucapanana pada uninga sararea asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Upami makna iman dikaitkeun ku para ahli zaman kiwari sami maknana mah jeung nu tadingan beda rigid. Para intelek zaman kiwari ngamaknaan iman teh ngahartian iman ku dua makna. Nu kahiji dihartianana teh percaya. Ari percaya teh asal bahasana etimologisna tina bahasa Sangsakerta. Seueur dipake ku bahasa pawayangan bahasa Sangsakerta teh nya. Asalna percaya teh pracaya. Hartina nganyakeun ngaheueuhkeun kana perkara nu can kaalaman. Eta teh percaya. Ari datangna kepercayaan tina sirah, tina pikiran, akibatna nu percaya sok nyaho. Kurunyung we. Caroga ibu teh sumping ti kantor, bajuna ribeg,
motorna baseuh sapatuna jeblok siga tas ngawuluku cek ibu teh kunaon bapana eta baju mani baseuh bapak ngawaler nu mah tak hujan gede pisan nah ada ka dieu mah eueuh ka ditu mah gede cek bapak teh tah ibu teh percaya we cek ibu teh heuh meujeuna we atuh hujan gede ka dieu mah geuning teu aya da guludugna mah kadenge ibu teh jadi percaya akibat tina percaya jadi nyaho yen di belah kulon deket kantor salaki aya hujan ari ibu milu jejeblogan hujanan teu teu tah nu percaya mah nyaho nganu nyaho ta cantang tu pipilueun loba nu percaya ka Allah percaya Allah hiji percaya Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah percaya pan ari salat mah teh sararea nya jadi percaya etimologisna tina bahasa Sangsakerta maknana teh nganyakeun ngaheueuhkeun kana perkara nu can kaalaman kitu percaya teh bijilna tina sirah bijilna tina pikiran nu datang tina pikiran tina teu nyaho jadi nyaho akibat nyaho tacantang tu ngilu bertindak torojol nu musafir paparin gan 100 perak abdi teh can barang dahar ti mangkukna tadina mah teu nyaho sanggeus si eta ngomong can barang dahar jadi nyaho ari geus nyaho mere atawa henteu teu unggal jelema mere malah teu saeutik basana hampura memang eueuh receh da lamun pinter mah nu musafirna atuh nu gedena we kadiekeun jadi kasimpulan nu munggaran tina harti percaya nu percaya sok nyaho nu nyaho tacantang tu pipilueun kumargi sakitu cek para ahli zaman kiwari iman nu dimaksud dina agama Islam mah teu cukup ku percaya ningkat satingkat disebut harti nu kadua yakin etimologisna yakin teh tina bahasa Arab bijilna datangna ti jero hate nu datang ti jero hate sok nimbulkeun ka nyaho jeung kasadaran nu sadar mah sok milu bertindak terojol nu musafir dibuligir budak leutik awakna kotor tulang igana ranteng siga gambang takoleun calana rubat rabet beuteung kemplong buuk jabrig teu diurus pok ngomong paparin gan 100 perak mah abdi teh yatim teh sanajan ibu jeung bapak tengah jawab cimata mimiti nyangkrung ditungtung mata tina hate ngered ka luhur maksa kana leungeun nitah ngodok pesak gerewek hayu ujang lumayan lillahi ta'ala dereg-deg gue nu diberena teh ngaduakeun muga-muga ibu sing payu dagangna muga-muga ibu sing cager lahir batin tinggal ngaaminan we ibu manu merekna pek sina ngadoa 7 depa mah ari urang mah susah nanti di mana barang berete tak pamentana atau aya 5 depana keletrek 5 perak hampura takop mang 5 perak doakeunnya salaki kuring pamajikanna 3 sing dipiceun 2 kan gitu ya doakeun tatangga kuring rek ngajual sawah sing kabeuli pan kitu ngomongna doakeun budak keur ujian sing lulus doakeun itu budak nu cikal keur neangan gawe sing meunang merena 5 perak pamentana 7 jengkal tak eta mah lain sodakoh nu kitu mah muruhan ngadoa ngan teu saimbang buburuh tah mah komersil jadi sakali deui ku zaman kiwari iman teh dihartian nu kahiji percaya asal kecapna eta percaya teh pracaya bijilna ti bahasa Sangsakerta datangna tina pikiran nu datang tina pikiran ngabalukarkeun ka nyaho asalna teu nyaho aya hujan lantaran salaki jibreg jadi nyaho aya hujan ibu mah teu mimiluh hujanan ari yakin bijilna tina ati asalna tina bahasa Arab nu datang tina hate sok nimbulkeun kasadaran nu sadar lain wungkul nyaho tapi sok bertindak lain wungkul heueuh lain wungkul nyaho tapi geus nyaho sok ngilu hatena nitah kana anggota badana hayang migawe anu mawi nu loba nu ibadah teh dina Islam nya eta jelema nu imanna yakin teh lol weti Allah dina surat Al-Hujurat nu tadi dibaca kusim kuring innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu
sabenerna tumrap ka jelema anu boga keyakinan ka Allah jeung ka Rasulna teh bari keyakinanana teu enag-enagan teu angin-anginan imanna teh keur maju dagang iman keur rugi dagang iman keur gering iman keur cager komo lam yartabu cek bapak jeung cek ibu da abdi ge teu oyag-oyagan iman abdi ge anteng aya cirina cek Allah cirina teh dibuktikeun ku anggota badan kabeh da iman mangancik dina ati wujudkeun dina pagawean wajahadu bi amwalihim jelema nu iman mah pinuh ku kasadaran dina sakabeh atina bari ngakibatkeun kana anggota badana wajahadu bi amwalihim tara panca kaki jeung tara dibilang kasaha nu kudu dibere ti mana jelemana urang kulon urang wetan teh itu urang Afrika ya urang dayeuh kolot nu keur kabanjiran ya nu kudu dibere teh urang Subang ya tara dipilih urang Islam lain Islam tara ditanya pokona di mana jelema butuh wajahadu bi amwalihim bro dibikeun da parantos abdi ge harta mah dibikeun ta jelema nu yakin bener maka Allah tara terbatas dina harta wungkul wajahadu bi amwalihim wa anfusihim sanajan jiwa jeung raga nu manggakeun Gusti da lain abdi sabab abdi ge diikrarkeun tiap salat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin boro-boro rezeki nu bisa dialaku jisim abdi cacak nyawa nu eueuh daganganana nu manggakeun teh teuing asal Allah nu nitahna wajahadu bi amwalihim hiji wa anfusihim dua tapi ngaluarkeun rezekina ngaluarkeun tanaga jeung pikiranana beh dituna tepi ka miceun nyawa teh tara dipikeun dina jalan anu carekeun Allah fi sabilillah dina jalan nu dibenerkeun ku Allah sanes dapon bro dumeh aya karek kurunyung ti stasiun Sumping nah rada jangkung euy rada ngurinyar sawios neng bade angkat ka mana bade ka Subang kumaha akang we ongkos mah sanes kitu sanes tapi miceun rezeki miceun tanaga miceun pikiran miceun harta miceun nyawa beh dituna mung dina jalan nu mubah tapi fi sabilillah dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah kakara dibere gelar ku Allah jelema nu iman kitu cek Allah ulaika humus shadiqun si eta pisan anu sidik imanna teh lir ibarat sidikna Abu Bakar Siddiq da Abu Bakar teh ngaranna teh sanes sidik eta mah gelar sanes jadi jelema anu imanna tepi ka diwujudkeun dina bentuk pagawean keur kepentingan umat jeung balarea tanpa dipandang urang kulon jeung urang wetan asal cek Allah bener bro nu kitu nu iman sidik teh bener we atuh ayeuna mah kahartos definisi kiai baheula teh nyebutkeun yen iman teh mimitina cicingna dina ati ngancik dina ati nyayang dina dada diucapkeun dina bentuk ucapan kedua kalimat syahadat dibuktikeun dina bentuk pengabdian ku sakabeh anggota badana sakali deui ibaratun anit tasdiqi bil qalbi wal iqrari bil lisan wal amali bil arkan nyelap dina dada diikrarkeun ku lisan dipigawe ku sakabeh anggota badan tanpa kecuali eta iman teh muga-muga we urang sadayana sing kalebet kadinya nya dugi kadenget ieu kaum muslimin sadayana awan-awan we masin kuring ieu sadaya dalang sinden nayaga tukang beca insyaallah geus iman sadayana ge da iman mah boga bibit di dituna keneh da pamere ti Allah da Firaun ge tikirang nama boga bibit keimanan ngan teu berkembang sote ekologi we nu mempengaruhi lingkungan hirup Abu Jahal ge da iman bibit di dituna mah sadaya manusia tepi komunisieun tepi Yahudieun tepi Firauneun tepi Abu Jahaleun mimiti dek lahir ka alam dunya mah ikrar di hadapan Maha Suci cek Allah teh alastu bi rabbikum ari sia nempok ka kami nyaho ka kami yen kami teh pangeran maneh nu nyieun maneh qalu sadaya manusia ngajawab bala nyakseni ya Allah syahidna nyakseni jisim abdi Gusti teh pangeran abdi gejrut we ka alam dunya tah hirup jeung teh hirupna keimanan gumantung kana lingkunganana lingkungan indung bapana lingkungan lemurna lingkungan kabupatena lingkungan nagarana subur teu suburna iman tergantung kana pemeliharaanana numawi cek para ahli iman manusia teh yazid wa yanqus
kadang-kadang naik kadang-kadang turun. Eta iman teh nu mawi unggal poe terus ditingkatkeun supaya ulah turun. Cara termometer we, udara kahandap tiis termometer kahandap, udara panas termometer kaluhur. Iman kayak gitu. Yazid kadang-kadang namahan yankus. Karaos sebenarnya ku ibu ge osok namahan. Ari bapak barudak keur teu betah di imam mah namahan teh iman teh. Yazid malah tasbih digoeng-goeng. Moga-moga Gusti kajian abdi siga kieu atuh bapak barudak teh nempo abdi teh sing sigan nempo Sofia Loren we. Yazid kadang-kadang yankus ngurangan. Nah, sakali deui urang sadayana geus ikrar 2 kalimat syahadat malah tadi geus diweutuhkeun ku ucapan babarengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah geus iman. Jelema nu geus iman bari dibeledugkeun dina lisanna ku ucapan 2 kalimat syahadat, awas ye ulah asa-asa entong hariwang eta jelema nu kitu teh meunang gelar 2. Naon gelarna? Mukmin, muslim. Gelarna teh. Naon mukmin? Jelema nu iman. Naon muslim? Jelema nu Islam, nu salamet, anu tunduk taat pasrah jiwa ragana ka Allah Rabbul Alamin. Ku ucapan 2 kalimat syahadat tadi. 2 gelarna. Kulantaran nu geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat menang gelar mukmin muslim, tegasna jelema nu yakin ka Allah bari salamet lahir batina, terutama salamet tina panyakit musyrik. Ta jaminan ayeuna mah dina syariat Islam. Jelema nu geus syahadat mah punten ya, punten. Teu meunang diomongkeun kasalahanana ditukangeunana. Teu meunang digorengkeun kasalahanana ditukangeunana. Bahasa nu geus apal di Pasundan teu meunang diupat. Makanya pagawean ibu teh nya ngupat teh. Sanes ibu nu di dieu sanes. Nya awewe pada umumna generally pada umumna istri komo kami toha awewe mah teh aduh Gusti. Siga beurit ka ucing kami toha mah. Mitoha karek nganjang 2 poe di imah geus nyingsat halisna teh. Kajaban nu di dieu mah henteu keur di dieu mah. Teu meunang diomongkeun, teu meunang diupat. Ari nu teu meunang diupat teh saha? Jelema nu geus ngucapkeun 2 kalimat tegasna anu iman anu Islam. Ari Firaun mah jeung Abu Jahal jeung Abu Lahab bek bae dek diomongkeun ge. Pan urang mah teu meunang ngupat ka Firaun teh kenging. Meunang we ka si eta mah. Kapan dina Quran ge disebutkeun ngupat Abu Lahaban tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ngajejeleh ka gorengan Abu Lahab teh dicaritakeun meunang wae da teu meunang sote kanu geus salamet seperti baju meunang istrika pira ku dek di kotoran deui. Ta jelema nu geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat teh bajuna geus bersih geus diistrika teu meunang di kotoran deui teu meunang. Tinimang diomongkeun ka gorenganana ditukangeunana tinimang langkung sae di payunanana we ditunjuk tungtung irungna. Kasalahan anjeun teh ieu kaharti bisa jadi jelema pasrah jeung rela hampura nya kuring teh salah. Bisa jadi teu ngarti kadua kalina ta ieu kasalahan anjeun teh ieu. Tinimang diomongkeun ditukangeunana leuwih hade diomongkeun hareupeunana tumerap ka jelema nu geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Naon sabab Islam geus salamet. Cacak diomongkeun ditukangan teu meunang komo, teu meunang ditampiling, teu meunang dikhianat, teu meunang dipaehan lamun lain dina hakna. Hak nurutkeun Allah Subhanahu wa taala. Sangeunahna nampiling jelema anu geus syahadat, sangeunahna ngaluluh jelema nu geus syahadat. Sangeunahna maehan jelema nu geus syahadat teu idin Allah. Jelema nu geus bersih ku Allah dihargaan terus dicaritakeun terus dikhianat teu meunang. Nu geus syahadat mah bujeng-bujeng kauntungan jeung kanikmatan di alam dunya nu laleutik siga kitu alit di dunya mah alit. Kauntungan akhirat sawarga nu mahal dipolongokeun ku Allah pantona keur sata keur jelema nu ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Molongo pantos sawarga teh. Neraka tutup sawarga molongo. Barokah tuh irungna tuh. Nyepan geus syahadat meureun sarareanya. Atos cek urang teh ada geus syahadat pasti aing sawarga. Nya moga-moga we moga-moga.
Muga-muga we. Ari embung maka sawarga ibu jeung bapak teh simkuring we doakeun. Molongo sawarga teh. Jadi dunya ieu keur jelema nu syahadat. Sawarga engke keur jelema nu geus syahadat. Eta pangna dipingpin kudu ngucapkeun syahadat. Malah tepi ka aya pandauhan Kangjeng Nabi usahakeun jelema nu keur sakaratul maut sina bisa ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Ucapkeun. Tadi dinya ibu teh. Entong kieu cek ibu teh abdi malain kiai, da teu kiai teh santri nu ngarti we. Indung keur sakarat atawa bapak keur sakarat, sampeurkeun ka gigireunana. Bingbing ku ibu ngaranna talkin kanu keur sakarat. Mangga abah, mangga emak urang ucapkeun 2 kalimat syahadat, emak teh mukmin muslim teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ceklek we maot ngucapkeun syahadat eta teh jelema iman Islam teh ulah alit mana surga molong keur si eta. Murahnya tiket surganya. Asal syahadat teh molong. Cuman apa kau jali abdi mah salat mal puasa dek syahadat teh ge usum sakarat. Boro-boro nu tara salat, nu salat getol ge hiji di antara 1 juta nu bisa ngucapkeun syahadat dina waktu sakarat. Tapi sahanu nyaho buat teuing ibu, buat teuing bapak. Da loba jelema nu buraung ti budak dek sakarat eling ngadadak 2 poe paeh dek paeh ngucapkeun syahadat teh sakedik. Ngan nu kitu mah ekstra nih. Luar biasa tah. Jelema luar biasa mah lain keur ukuran. Cek ibu teh pagojali da abdi ge geus syahadat. Semua nu matak simkuring nyaritakeun syahadat di payunan ibu ge lantaran geus syahadat sadayana. Dek naon nyaritakeun syahadat di hareupeun jelema nu can syahadat. Hayo ngasong-ngasong parawan ka hareupeun jelema nu peluh. Cek ibu teh semun atuh da abdi geus syahadat mah meureun abdi teh ahli sawarga teh ya. Muga-muga we. Muga-muga we. Ngan wayahna dangukeun heulaanan. Aya syahadat nu mampu molongokeun sawarga Allah, aya syahadat nu rada hare-hare we sawarga teh teu pati muka di can mani heula mah. Mani. Malila. Ku kadorakaan teh manina teh teu lila. Sakali tinggalin salat kan 100 tahun bejana mah. 100 tahun. Lamun teu meunang pangampura Gusti Allah. Atuh sing mineng tobatna muga-muga. So mohon abdi teh geus syahadat meureun sawarga teh molongo sakali deui muga-muga ngan hayu urang kontrol heula nah kira-kira syahadat urang teh mampu mukakeun panto kariduan Allah tepi ka berakibat sawarga terbuka. Nah bisa dikontrol syahadat kan tenan we urang tingali ku ilmu. Sabab aya syahadat nu mampu mukakeun kariduan Allah, aya syahadat nu mampu mukakeun bebendu Allah. Duka teuing ari macam gojali wah jelema bangsa kieu. Pangapunten simkuring teh da teu rumah saja di jelema hade. Ngan kabeneran we ilmu aya iman aya sakepru atuh nyangsang we dina tak-tak kewajiban pikeun ngabejaan batu ka ade bisi pajar simkuring ngaku jelema hade naudzubillah hakikatna mah ieu teh ngaji nu diuraykeun ku simkuring teh mamatahan diri sorangan we ngan piraku ari mau coblak sorangan meureun sieun teh hideng syahadat nu mana pagojali nu mampu mukakeun kariduan Allah anu cumpon syarat jeung rukunna. Nah aya syarat jeung rukunna syahadat teh aya teu loba ngan 2 nu paling pokok. Syahadat nu mampu mukakeun panto kariduan Allah teh kudu boga 2 syarat. Nu kahiji kudu makrifat. Nu kadua kudu tasdik. Sakitu. Lamun cumpon syarat makrifat jeung tasdik alah sing ageng mana? Ari nyaritakeun makrifat teh asa dina kabatinannya. Aduh. Eta teh tina bahasa Arab dipake digunakeun dina ilmu tauhid. Malah ayeuna mah geus jadi bahasa Jawa. Di Jawa mah disebutna teh kana panon teh meripat. Nya kaleresan pun bojoban urang Jawa sing kuring bisa bahasa Jawa. Meripat teh panon asalna tina arofa, hartina nyaho. Ma'rifat. Tah kakara sahadatna bakal bermakna lamun aya syarat nu kahiji ma'rifat, nu kadua tasdik. Sok urang ecageun hiji-hiji. Urang terangkeun deui hiji-hiji. Naon ari hartina ma'rifat pagojali nyaho. Jadi atuh nu ngucapkeun asyhadu teh kudu boga syarat nyaho. Kasaha kanu rek di ashaduan. Karek ashaduna wungkul itu encan la ilaha illallah na encan Muhammadur Rasulullah na encan. Karek ashaduna. Ashaduna teh kudu boga syarat hiji ma'rifat, 2 tasdik. Naon harti ma'rifat? Nyaho. Nyaho kasaha kanu rek di ashaduan.
saha nu dek di ashaduan teh Allah subhanahu wa ta'ala eta jeung saha jeung utusanana kudu nyaho buncelik ka Allah teh seperti kieu molotot seperti ka anak jeung ka pamajikan tadi dieu nu kedah diomeanan teh ku kiai teh sanes buncelik molotot ka Allah da Allah mah lain deuleueun ku panon sabab Quran geus ngabenteng ceuk Quran teh la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir Allah mah lain tempoan ku panon kade pacatet tepi ka sakarat bejana setan masih kene bisa ngagoda ka anak icu Nabi Adam digigireun jelema nu sakarat bari noelan tak ieu pangeran sia teh ieu nu diteangan ti bareto teh sumuhun nuhun gejlok cilaka jawab ku bapak la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir Allah mah lain deuleueun ku mata boro-boro mangkeluk bangsa urang nabi-nabi Allah ti Nabi Musa dugi ka Nabi Isa tapi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika dimi'rajkeun ku Allah ngadeuheus ka Allah sanes buncelik ku panon kieu lain tempoeun panon Allah tadi dieu anu kedah didang dosan teh seueur ahli-ahli kabatinan di urang nyata asal nama tina salah kecape ngahartikeun asyhadu teh nyebutna teh nyaksian bener harfiah nama asyhadu teh nyaksian ngan salah gunakeun deui nyaksian teh marukan kudu buncelik malah kungsi simpuring diskusi jeung ahli kabatinan can bener Islam urang teh sabab saksi palsu nyebutkeun naik saksi teu aya di pangeran angin Gusti Allah padahal urang can nempo ka Allah cing teh ari mang osok nempo osok mang mah unggal waktu ge siga kumaha pangeran teh siga sakoteng gitu tapi kabuburinya yan koneng hidung jadi hartina ma'rifat teh nyahokna ka Allah teh lain ku panon tapi ku ilmu summa lam yartabu berdasarkan ilmu tapi ka ilmiah teu daek payag-oyagan kajen disangsangan pedang misalna dina beuheung teu daekeun coplok kumaha meureun ngadangu Bilal dugikeun ka disiksa luar biasa teu daekeun usik lam yartabu naon sababna geus nyaho ka Allah jeung ka Rasulna nyahona ka Allah teh lain ku panon tapi nyahona teh ku ilmu semunda abdi geus nyaho pokok jali cek ibu jeung cek bapak tah ieu nu kudah dicatet syaratna nyaho syaratna makrifat teu seueur ngan 3 syaratna makrifat teh nu kahiji nu tadi teh kudu nyaho ngan nyahona ku ilmu geus nyaho ku ilmu datang syarat makrifat nu kadua ka nyahona teh kudu cocok jeung sifat-sifat nu dipika nyaho kana uyah sing cocok jeung sifat uyah asin nyaho kana gula sing cocok jeung sifat gula amis nyaho ka Allah sing cocok jeung sifat-sifat Allah nu matak kiai-kiai baheula di desa pan karaos urang ge nya diajar sifat 20 diajar sifat 13 ngan beda jumlahna wungkul nu beda sarua we nyaetakeun sifat Allah wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi terus qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradah keurnaon teh keur ngabentengan ka nyaho eta jelema ka Allah bisi ti soledad bisi Allah pahili jeung jelema atawa jeung makhluk nu sejenna qudrat iradah Bapak uninga Allah kudrat percantan Allah kudrat kudrat teh kawasa teh ya percantan Allah kudrat kudrat mana jeung hansip kudrat Allah si coba lamun dina keyakinan kudrat Allah kawasa Allah tinimbang hansip cimpuring dek naros kira-kira bapak sieun mana ku Allah jeung ku hansip sieun ku Allah geuning digeungkeun ku adan sakitu atas nama Allah teu hudang-hudang ari digugahkeun ku hansip mah hudang ari digugahkeun ku Allah mah ngalangkungan adan hayya 'alas shalah kala kasimut ditambahan didinya urang teh nya ti soledat nanti geuning ka penak saetik-etikeun aduh Gusti nah parantos pagojali abdi ge nyaho sifat-sifat Allah sing uninga jadikeun pager keur naon keur pengetahuan dina raraga nganyahokeun Allah Allah teh kudrat Allah teh goni beungharna Allah eueuh nomor 2 na teu aya goni pan sok seueur geuning di kampung ari nu wiridan ya goniyu nya ya goniyu bapak ge bisi dek wiridan kitu pek jenengan Allah goni nu matak jelema lamun ngaranna goni kedah make Abdul Goni atawa Abdul Gani sabab goni sifat Allah beunghar Allah
sing uningan. Terus deui Allah disebutkeun dina surat Al-Baqarah dina ayat kursi. Allah teh la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tara sare. Tara nunutan. Beda jeung jelema. Nu matak dek ngadoa ka Allah dek beurang dek peuting mangga. Ngan istimewa teh tengah peuting atuh kudu meh kitu we cek Nabi. Dak ti beurang ge ngadoa ka Allah mah teu aya salah, pek bae. Cek ibu teh budak sia tong ngadarwa ti beurang Allah nakeun istirahat. Kira-kira cocok jeung sifat Allah tanu nyebut kitu. Ya. Allah teh suci. Maha suci Allah. Uninga kanu nyumput jeung kanu nemrak, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nyahueun kanu nyumput, nyahueun kanu nemrak. Percaya ibu Allah uninga kanu nyumput. Nah atuh waktu datang jelema minta sumbangan ke masjid cek ibu numawi nuju teu gaduh artos. Coba nganggap naon tah ka Allah teh? Kapan nyaho Allah nyahueun kanu nyumput, nyahueun kanu nemrak. Tapi jelema rata-rata nu geus sahadat waningeun nyumputkeun duit marukan lain Allah nu mentana. Nyaho jelema teh yen Allah teh terasare tapi masih kena percaya ka salian ti Allah. Sakali deui percantan Allah terasare? Percaya ronda terasare? Nah itu hari itu percaya mah make dititah ngaronda. Model ibu ditanya, ibu bogoh ka salaki henteu? Henteu. Nah atuh daek dibaca ajak sare. Lamun bogoh ka salaki sekaligus daek diajak sare. Lamun percaya ka Allah yen Allah terasare, nah coba ibu geus sabaraha kali mihapekeun imah ka Allah? Pantara mihape imah mah karona. Jelema nu percaya Allah terasare mah pihapekeun imah teh ka Allah. Dek init-initan teh cong salat safar ngaranna 2 rakaat teu pira. Beres salat kakarapok ngomong ku Sunda we da Allah mah teu belet. Gusti titip rezeki gaduh jisim abdi rorompok jeung saeusina nyanggakeun ka Gusti abdi bade mios ka Bandung. Jurut turun gok jeung Rona. Rona titip da geus ka Allah mah dipihapekeun kari ka anjeun takop gudang garamna. Allah mah tara menta gudang garam. Jadi kakara eta jelema dianggap makrifat lamun boga ciri tilu nu kahiji tadi disebut kanyahona ulah oyag-oyagan. Ngarah kanyahona teu angin-anginan benteng ku ciri makrifat nu kadua disebutna teh kudu cocok jeung sifatna, istilah santri muwafiqun lil waqi. Cocok pagojali jeung sifat-sifat Allah abdi ge nyaho ka Allah teh. Atuh da saluhur-luhurna akal jelema ibu pasti we ti soledat sago-jago-jagona jelema tukang gelut. Pan Elias Pikal ge usum eleh mah eleh we geuningan. Jelema teh akal jelema mikir-mikir sifat Allah. Usum ti tajong mah ti tajong we. Kumaha atuh pagojali? Benteng ku syarat makrifat nu katilu. Naon tah? Nasiun andalilin. Kanyahona nu geus diformula nu geus dirumuskeun ku akal manusia bari ngitung sifat Allah teh kudu dibenteng ku dalil. Naon nu jadi dalilna? Anu mutlak moal salahna Quran jeung hadis. Numawi abdi mah da teu terang kana Quran mah. Nah ada pelebah dia pisan. Di mana aya masalah-masalah nu patali jeung ketuhanan jeung masalah tauhid wayahna ulah gampang narima lamun hiji ibu teu kagungan ilmu, nu kadua ibu teu wawuh jeung jelema nu boga ilmu. Lamun teu bisa maca ku sorangan ilmuna, tanyakeun ka jelema nu boga ilmu nu dianggap ilmuna sah nu disebut ulama. Ngarah naon bisi 3 jeleg dina tauhid. 3 jeleg dina tauhid mah langkung ti 3 jeleg dina syariat. Ibu tinggalin puasa gampang diganti bulan Syawal. Coba. Ibu tinggalin zakat gampang diganti dina usum boga. Tapi ruksak tauhid cilaka tam. Cilaka luar biasa. Disebut nage syirik atau musyrik. Musyrik mah boro-boro nu gede nu leutik ge berat. Sering kusim kuring dikapayunkeun nu musyrik mah cara kageleng setung. Jaba paeh teh jaba bangkena eueuh kulunganeun. Tah lamun geus cumpon syarat nu tilu hiji kanyahona kudu anceg. Ngarah anceg datang syarat nu kadua kudu nyaho kana sifat-sifat Gusti Allah disebutna muwafiqun lil waqi. Kanyahona teh sing cocok jeung kanyataanana. Nu katilu kudu akur jeung dalilna Quran jeung hadis. Kakara jelema nu geus kieu disebut boga syarat ashadu nu kahiji geus makrifat, geus nyaho ka Allah lain ku panon tapi nyahona teh ku ilmu. Lamun geus kitu pagojali kumaha kira-kira pantos sawarga ngabletek ku ashadu jisim abdi? Encan. Naon can bijil syarat ashadu nu kadua nu paling pokok? Tasdik. Naon tasdik teh? Bener. Naon bener teh? Jujur, teu lunca-linci, luncat mulang. Anceg pageuh, jujur.
lamun berem bener akur jeung beremna, lamun hideng bener akur jeung hidengna. Jujur, sidik, tasdik seperti sifat nu dimiliki ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Da abdi geus sidik pisan, abdi geus jujur, geus bener nu matak nyebut asyhadu an la ilaha illallah oge. Ta aya rukun tasdik. Ari rukun teh katangtuan nu teu meunang henteu kudu aya, teu bisa nyebutkeun abdi geus sidik iman ka Allah, teu tiasa kitu. Aya rukunna, aya katangtuan nu teu meunang henteu kudu aya, disebut rukun tasdik. Kemistian yang harus dimiliki oleh orang yang sidik imannya. Mana rukun apa bajali? Teu loba ngan dua runggunuk. Nu kahiji kakara eta jelema disebut imana sidik ka Allah, lamun iddian. Naon iddian teh? Lamun ngaku kana keagungan Allah, kana kaesaan Allah, ngaku kana karasulan Muhammad Rasulullah. Pan tadi tegas nyaho. Ari geus nyaho pan kudu diaku. Tah pangakuan ayana dina rukun sidik, dina syarat asyhadu nu kadua, dina sidik rukun sidik kudu daek ngaku. Tadi teh makrifat nu kahiji teh ari makrifat teh nyaho. Nah datang kakara eta ka nyaho teh bakal aya hargana lamun diaku. Nyaho teh diaku mah bangsat kan. Nyaho eta teh pamajikan, terang nah atuh diantep teh di belanjaan naon sakitu boga rezeki. Nu matak abdi mah tah yang ngaku terkadang talakna gerag-gerag. Nyaho eta teh salaki, nyaho nah atuh teh dihargaan, nu matak teh hayang ngaku awewe teu ceureg. Nyaho Republik Indonesia teh negara nu berdaulat, watasna ti Sabang tepi ka Merauke. Nyaho nah atuh anjeun ngalangar wae kana undang-undangna, nu matak kuring mah teh hayang ngaku ka republik teh subversi tah hukumna dipaehan. Nyaho Allah hiji, nyaho Muhammad utusan Allah, nyaho nah atuh anjeun patukang tongong jeung petunjuk ti Allah jeung Rasulna, nu matak kuring mah teh hayang ngaku ka Muhammad teh loleh persamaan ti Allah keur jelema nu kitu ceuk Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, persis Yahudi. Da Yahudi ge nyahoanyaan ka Nabi Muhammad teh seperti nyaho ka anakna sorangan, nyaho sarekna, nyaho seurikna, nyaho tuangna, nyaho salatna, nyaho dagangna. Tapi Yahudi teu kungsi ngaku ka Kangjeng Nabi. Ku sabab kitu kajian Yahudi salemur jeung Kangjeng Nabi, Yahudi mah tetep we Yahudi. Onta salemur jeung Kangjeng Nabi puluh-puluh tahun teu ka kiwari, onta mah teu ngilu jadi haji, tetep we onta. Jadi di mana geus nyaho kudu diaku. Parantos abdi ge ngaku nu matak geus asyhadu ge. Kira-kira ngabletek pantos sawarga? Encan lamun can datang rukun tasdik nu kadua, rukun sidik nu kadua. Naon? Da teu cukup ngaku unggul. Kudu datang rukun nu kadua. Naon rukun nu kadua teh? Narima. Sabab ngaku teu narima mah teu jadi eta mah. Daek nampa di mana geus nyaho aku, di mana geus diaku tarima, panitahna jauhan panyarekna. Istilah santri ngaku disebut iddian, narima disebut qabul. Wangsul deui da ngaji tauhid teh. Asyhadu teh boga syarat dua, hiji makrifat, kedua tasdik. Makrifat hartina nyaho, makrifat teh boga ciri, hiji kanyahona ulah oyag-oyagan, kedua kanyahona kudu akur jeung buktina, nu katilu kudu cocok jeung dalilna Quran jeung hadis. Enggeus nyaho mah teu kaci lamun teu sidik. Enggeus sidik kudu datang rukun sidik. Nu kahiji aku atuh Allah teh hiji, Muhammad utusanana. Enggeus di aku mah teu kaci lamun panitahna teu digugu, lamun panyarekna teu dijauhan. Ngaku teh disebut iddian, ari nurut disebut qabul. Jol ti Allah surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, cek Allah. Jelema anu imana nya makrifat, nya tasdik, nya nyaho, nya ngaku, nya daek narima, si eta mah di mana datang parentah ti Allah nu ngaliwatan biwir Rasul kami teh tara kaleket dar harese, cek Allah salat, cek Allah puasa, cek Allah zakat ari boga, cek Allah haji ari mampu. Cek Allah ulah eureun sanajan resep, kajeun amis dipika resep ku sorangan, tapi lamun Allah jeung Rasulna nyarek diecageun, kajeun pait lamun cek Allah kudu dilakukeun. Wa ma atakumur rasul fahuduhu, naon bae nu datang ti Rasul dirontok, naon bae nu ditolak ku Rasul wa ma nahakum anhu fantahu, dijauhan. Ta lamun geus kitu kakara ngebletek pintu kariduan Allah. Surga molongo, neraka nutup, alam dunya dibikeun keur si eta dibarengan jeung kamuliaanan. Karek asyhadu.
kulantaran geus kitu sikepna beledug we tina bibirna teh bijil naon ikrar naon keyakinan eta mah manifestasi penjelmaan tina keyakinan nu membara dina dada nu geus diucapkeun ku lisan dipigawe ku sakabeh anggota badan bijil we tina bibirna teh anu datangna tina hatena naon ikrar disebut sigot tasdik atawa ucapan jelema nu jujur kumapokna raditu billahi robba Gusti abdi teh ridho di pangeranan ku Allah nungan hiji-hijina nu ahad nu lam yalid walam yulad nu teu anakan jeung nu teu injuan walam yakullahu kufuwan ahad abdi ridho di pangeranan ku Allah nu la ta'khuduhu sinatu wala naum nu tara pernah kaentepan ku panyakit nunutan nu ya'lamu ma baina aidihim nu nyahueun kanu nyumput jeung kanu nembrak nu lahu ma fis samawati wa ma fil ard nu nyieun tur nu ngarajaan bumi jeung langit katut sagala eusina ridho di pangeranan ku Allah pangeran abdi nu eta teh ikrar keyakinan tina kasadaran jiwa Bapak ge ridhonya di pangeranan ku Allahnya ridho lamun ridho di pangeranan ku Allah kudu ridho dititah ku Allah urang sarere geus ridho dititah ku Allah lamun ridho dititah kudu ridho dicarek ku Allah kitu jelema mangan rata-ratana sok ridho dititah teu ridho dicarek ridho dicarek teu ridho dititah eta teh watak jelema ridho narima pamere tapi teu ridho mere di mana ridho dibere kudu ridho mere urang sok ridho sim kuring we balik ridho pisan nganesehatan batur mah usum batur mah patahan mah teu ngeunah kana hati teu jejeg teh lamun ridho mah patahan batur kudu ridho di papatahan batur asal papatahna cocok jeung dauhan Allah lalaki teh pamimpin di imah tangga teh Pak ari pamajikan nu dipingpin jeung anak boro-boro pamajikan anak we mah patahan ka bapa bah kieu netepan anu leres teh numutkeun Allah ulah penuh tarima asal cocok we boro-boro bijil tina sugut jelema bijil tina bujur hayam tarima we ari nog mah kajian bijil tina bujur widadari ari hitu cocokan irung raditu billahi robba ridho di pangeranan ku Allah Allah nu dipikaridho ku urang nu geus mikaridho urang deui gejrut nurunkeun agama nu mulia Islam ngaranna tarahara rese geuwat dirontok wabil islami dina abdi ridho diatur jeung dicarek ku Islam da kahayang abdi masanya nama dagang teh siga kieu ngan ceuk Islam ulah kieu abdi ridho ninggalkeunana dongkap ka pripodos budak santri da seueur budak santri ti Subang kamari dongkap malah cenah Pak atuh ayeuna teh nuju panen di Subang teh ngagejret pisan pare teh ukur 10.000 cik we saya gikeun artos 10 juta mah 2 bulan ge jadi 20 juta cing teh kumaha carana tuh asa babari ngala duit teh da bang kitu sakitu ngala duitna gampil meulian beas we ayeuna 10.000 sakuintal teu neuneuh lah di gudang 2 bulan mah engke ge jadi 20.000 geura sagedeung deui babahari ngala duit mah jadi nya euy babahari ngan eta teh hanyakal we dicarek ku Allah teu meunang kitu ngumpul-ngumpul rezeki keur usum murah dek dijual usum mahal teu meunang euy ceuk Allah kumaha jawabna ceuk manehna tukang susah ari dagang mah Allah mah malah majuna gitu naon teh ngaranna teu ridho kana aturan Allah jelema nu geus sahadat mah dirontok wabil islami dina ari agama Islam dibikeunna lain kaunggal benul da Allah teh malah mere deui wahyu ari lain ka nabi mah ari nabi geus tutup moal aya wahyu teh dibikeun ka nabi nu panungtung kade di sakaliru urangnya manusia nu ayeuna moal narima wahyu paling ge narima ilham ari wahyu mah mutlak benerna Al-Qur'an jenenganana wahyu Toret Jabur Injil nu benerna wahyu ti Allah Quran wahyu taka manusia mah datang teh ilham kereteg kana hate pituduh kadang-kadang tinu maha suci tapi kade sing waspada bisi datangna ti setan nah jelema anu dibere wahyu mah nabi gubrag we nabi disebut we huluwatan agama tawahyu teh dibikeunna teh ka nabi bro tepikeun ieu Muhammad wahyu ti kami Al-Qur'an ngaranna ka umat anjeun anak gubrag teh nabi lungsur ka alam dunya boro-boro hayang maehan malah dirontok ku ucapan jeung ku kalakuan kumapokna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula abdi ridho dipimpin ku nabi nu panungtung Muhammad Rasulullah abdi ridho nyontok ka anjeunanana abdi ridho nurutan salat ka anjeunanana abdi ridho nurutan puasa haji jeung zakat ka anjeunanana abdi ridho nurutan kawin ka anjeunanana abdi ridho nurutan nyerahkeun ka anjeunanana mun sawaktu-waktu kudu nyerahkeun tapi ulah nyerahkeun kade
Aduh eta teh barang halal nyerahkeun tetapi dibenduk ku Allah. Rag-rag talak teh punten ibu mata ulah ngagoda ka salaki teh nya. Ulah ngagoda. Ibu bubu lucunan teu diwedakna ge ngagoda salaki, ngarah salaki bosan teh ngagoda teh ngagoda. Sing pantes we ulah ngagoda. Anu gebro teh talak oyag aras. Benu Allah. Ta ridho kawin nurutan Nabi Muhammad, ridho nyerahkeun sawaktu-waktu lamun kudu cek Allah nurutan Nabi Muhammad. Kakara lamun geus kitu disebutna teh jelema mukmin muslim anu kafah nu paripurna nu sanyana datang we karidhoan Gusti Allah. Kami ridho ka maneh da geuning maneh ge ridho kana aturan kami. Sakali deui nu kitu disebutna jelema mukmin, jelema muslim nu sanyana, jelema nu yakin ka Allah bari salamet jiwana, badana, lahirna, batina, nu terutama salamet jiwana teu kaancikan ku panyakit syirik. Duka ari bapa mah da imah pribados we, pribados. Gusti nu agung encan bisa kitu, encan. Karek hayang kitu encan. Ceuk ibu teh da enggeus abdi mah kitu, syukur nuhun bungah ka bina-bina, tapi teu cukup ibu dimiliki ku sorangan. Wayahna lamun ibu geus bisa ngikrarkeun 2 kalimat syahadat, syukur lamun jiwana geus sesuai jeung eusina nu tadi teh wayahna ibu teh boga kewajiban jeung bapa ti Allah dan wajib dakwah teh lain ajengan wungkul, wajib ngajak kana Islam teh lain. Dalang wajib, sinden wajib, tukang macul wajib, tukang becak wajib ngajak, wajib ngajakna sesuaikeun jeung kondisina. Pek dek ngalangkungan bahasa seni, pek bahasa sastra, pek dek ngalangkungan bahasa buku mangga, dek ngalangkungan bahasa pidato mangga, tapi waspada bisi nu ditepikeunana patukang tonggong jeung aturan agama geuwat tanyakeun kana kitabna teu pati wawuh kana kitabna tanyakeun ka kiai nu ngarti dina bidang eta. Wajib ta ayeuna mah atuh urang mah tong wakang islamkeun batur deungeun-deungeun jauh teuing hese urang ajak we anak jeung pamajikan sina bisa ngucapkeun 2 kalimat syahadat jeung eusina nu tadi beh ditu nama tepi ka jadi mukmin muslim nu sanyana. Kasimpulan dina uraian simkuring ieu dina ngabahas masalah syahadat, inditna tina syahadat, titik tolakna tina nyaritakeun masalah iman teh. Iman ka Allah ngancik dina ati jadi keyakinan ngarah ngabuahkeun kasadaran, diucapkeun ku lisan, digerakkeun ku segala anggota badan. Pendek kata naon nu datang ti Gusti Allah ditarima, nu ditolak ku Gusti Allah ditolak. Syarat-syarat nu tadi mah eta mah syarat-syarat ilmu. Ngarah gampang lamun mah ke bahasa rakyat, bahasa umum, kakara ucapan asyhadu na teh bakal boga makna, bakal kagungan harga lamun asyhaduna boga syarat. Naon syaratna? Hiji kanyahokeun Allah hiji Muhammad utusanana. Ngan kanyahona sing akur jeung dalil nu datang ti Allah. Enggeus nyaho mah teu cukup lamun nyaho unggul. Datang syarat nu kadua. Aku Allah kawasa jeung hiji Muhammad utusanana. Enggeus di aku mah turut panitahna jauhan panyarekna. Sakieu tah rukun asyhadu, syarat asyhadu teh. Nu kahiji kanyahokeun, geus kanyahokeun akui, geus diakui taati. Jadi diketahui, diakui, ditaati. Kakara asyhaduna teh bermakna. Kakara asyhaduna mampu mukakeun panto karidhoan Allah, mampu mukakeun panto kadeudeuh jeung kanyah Allah di dunya, nu ngabuahkeun kabagjaan di alam dunya, mampu mukakeun panto jeung kadeudeuh Allah di akhirat jaga, nu ngabalukarkeun molongna panto sawarga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat sadayana, ngabahas masalah asyhadu kira-kira urang cukupkeun sakitu. Masalah asyhadu tinggal anu wajib dibahas ku urang teh la ilaha illallah, nu kadua nu katilu Muhammadur Rasulullah. Kaharti wa ayeuna mah geuningan atuh meujeuhna ulah benu ibu lamun urang ngambang dina seuneun neraka teh ulah benu. Komo ari bangsa simkuring ieu mah aduh Gusti nu agung. Saha nu dek nyalahkeun Allah oge lamun urang maseaan ka Allah nepo kiamat. Gusti pan abdi teh salat, Gusti pan abdi teh sahadat, majar nu sahadat mah deka sawarga. Buktina abdi siga kieu. Ibu dijawab teh ku Allah, kapan cek kami Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu tahu. Naon bae nu datang ti rasul dirontok, naon bae nu dicarek ku rasul disingkahan geuning sia mah nu datang ti rasul ditongengan, nu dicarek ku rasul kalah dipapake wayahna neraka. Teu bisa ngajawab ibu.
teu bisa ngajawab. Muga-muga we asyhadu urang sabada diuraykeun ku sim kuring bieu, muga-muga sing cumpon syarat nu tadi teh tepi ka derajat keislaman urang ningkat salengkah leuwih maju tepi ka bisa ngondang datangna karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuturkeun sim kuring urang ngadoa. Sing ikhlas urang baca heula surat Al-Hujuratna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.